sok mana geus dimulai. Oh geus. Bahasa Inggris pelajaran anu nyieun urang araringgis. Bahasa Inggris urang diajarkeun bahwa awalna urang ka maneh teh ngomong I love you, I miss you, I need you, I like you, I love you. Tapi tungtungna naon? I fuck you. Kurdis, Quran, hadis, pelajaran anu nyieun urang menangis. Urang jeung maneh dina pelajaran Kurdis bagaikan ilmu tajwid. Urang jeung maneh dina ilmu tajwid bagaikan nun mati di antara huruf-huruf idgham bilagunna. Katingali tapi dianggap eueuh. Kimia nyaeta pelajaran anu bikin orang amnesia. Tapi tinu kimia orang diajarkeun bahwa cek si John Dalton bahwa atom teh nyaeta partikel-partikel anu teu bisa dibagi-bagi deui. Kitu oge seperti atom, cinta orang teu bisa dibagi-bagi deui sabab cinta urang mah khusus jang maneh hungkul sabab di jero hate urang cuman aya maneh. Sabab dina lain mah nyaeta di WA, IG, lain Facebook, Lazada, Bukalapak, OLX, di Shopee. Hah? Di Shopee? Ekonomi pelajaran anu nyieun urang mimisan. Tapi ti ekonomi urang belajar bahwa ulah waka dilobakeun kabogoh, tapi lobakeun mah duit. Sabab lamun geus loba duit bakal loba anu ngakukeun kabogoh. Bener teu? Matematika, pelajaran anu ku urang teu bisa. Urang jeung maneh dina pelajaran matematika lil ibarat hitungan. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah duana eueuh. Karena maneh eueuh duana. I love you. Geografi pelajaran anu urang api-api ngarti padahal henteu. Dina geografi urang belajar bahwa letak geografis nu alus jeung bobogohan teh nyaeta di kebon, di sawah, di solokan, di imah kosong, di luhur tangkal. Tapi ingat eta kabeh teh pinarakaeun. Sejarah pelajaran anu nyieun urang gerah. Tapi tinu sejarah ulang diajarkeun bahwa mantan atau masa lalu teh nyaeta teu baik untuk diulang tapi untuk dikenang hungkul. Contohna janji manisna, aku tak bisa hidup tanpa cinta kamu. Tapi geuning anak geus putus sia masih hirup. Biologi pelajaran anu nyieun urang grogi. Tapi di biologi urang diajarkeun ngaran-ngaran bahasa Latin, samodel, sasatoan, kepelakan. Contohna Bubalus, bubalis, mundi, ratus, beurit, cignus, soal. Mantan. Hampura kata anjingnya disensor heulanya sabab nu lalajuna loba budak leutik bisi dipajarkeun teu ngadidik. Hampura pistanya kata anjingnya disensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka barudak-barudak anu geus nonton video ieu nya. Tapi tong heula barudak videona di like, comment, share, subscribe. Jeung tong poho deui nya tulis versi maranehnya di komentar kayak kurang video part 2. Pokona mah lamun video ieu alusnya bagikeun ka baturan maraneh, tapi lamun video ieu goreng beritahu ka urang supaya urang bisa dirubah video eta. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.